tahun 1525 Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikir ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Ju maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nuru. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teh kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu we. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad. Jadi langsung ke Iran. Oh, mau di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, apalagi jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, cai mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh. Oh, sudah teh baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusuna minkum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, setiap kusia dirarekam. Eta para di mepes eta kos kitu tah. Heuh. Dan batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah horenganan barang turun Ki Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi ndek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja punya. Raja kuari. Maksudna Banten. Maksudna eta saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel punya nama. Tuh, ya Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur ka Mekah. Titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dieu sakitu bae. Can ngalawan ka Abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk dah ngagul. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantak kuari ilmu Banten boh harake. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari masih keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Taman cecereng lah. Lu asli nama tuh bau malayak keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung. Dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui maneh ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia.
ulah make jajaten naik kapal teu meunang make jajaten padahal bisa jadi jateh beureum deui bacakeun sat datang deui ka Mekah teu meunang ku aban langsung naik perahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh begitu hebat enggak sakabana balik sia balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal teh ya titah mampir ka negara Cina mampirlah di negara Cina ternyata nu ngajak ka negara Cina teh Ratu Jin maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna aya RT-na aya desana aya kecamatanana aya pulongna teu kudu heulanan panjang teuing isi mah gaji ka dieuna ge teu mayar ieu ieu kan sejarah sia masuk ka ambayan kitu atuh mah bener kuliah Pak nyawa aya di buku kuliah mah nah kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin Syekh Mansur teh boga anak Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali nah ieu teh kan nyaritakeun jajatenna jajaten jadi maksudnya kieu sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin bapana seuri bae anak aing waduh jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan ah tak kajen cek bapana dikajenkeun pasti aya sejarah nu parang kan nah geus cicing hajupan lain sakedeung aya boga anak mah tuh boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejak lemburna RT-na desana jeung pulauna nah iya nu modelna kieu nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah cek panehanana sanajan eueuh kita kurang tungguan kitu kan permasalahanna tetapi nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan jadi masalah ye kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut bawa tuh disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget si Mansur asli apa lain sih coba cek deh ka ditu dicek deh ka Cina ternyata Syekh Mansur nama aya kene di Cina Mansur mencar ngomong urang mah ieu Mansur di Banten saha atuh kula mah ieu di dieu kene ka karak deuk balik dot ieu geus jadi raja ieu sataun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek ieu dua Mansur Masya Allah jeung anu disanggyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya itu jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan itu dongeng tuh kan mayar Malaysia kaya orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur mah anak aing
Bejana sudah kadi itu ke Gunung Karang langsung kemat Ose Mansur teh